sadaya tuh mampu iya eta teh lain nganu hati teu mampu kasep tapi wayahna eta ego nu aya dina diri anjeun wayahna kasep tara seren sumeren sagala papasoalan oge ulah mawa karep sorangan kapan hirup mahnya eta kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna ulah ngabogaan tekad sorangan eta teh hartina direncana hasil tatapa hasil puasa teh sing bisa ngaleungit lain ngaleungit wujud tapi ngaleungitkeun pengakuan dina diri anjeun lesotkeun sagala rupana sok kakara bakal lungsur pitulung lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa saha teh dina wujud anjeun teh hah tadi ge urang mah media kasep sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan Raden kakrasana sabaraha kali jungkel jumpalik lami-lami tanaga ngirangan yang aku sadaya daya tuh mampu iya dedeh kasih kalunya gua eta teh lain nganu hati teu mampu kasep tapi wayahna eta ego nu aya dina diri anjeun wayahna kasep tara seren sumeren sagala papasoalan oge ulah mawa karep sorangan kapan hirup mahnya eta kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna ulah ngabogaan tekad sorangan eta teh hartina direncana kosongkeun jiwa dah bersihkeun mana tadina nguntup tadina properti semi wayang gelap ngadagukeun sareng tuangeunana mangga da apaleun itu oge kalimah naon anu aya di diri anjeun teh apaleun Allah nyaon heula manehna malahan tenang da lain ku kalimah eta atuh udah kunaon bersihkeun hate jaminanana pangbagjana jelema lintang ti jelema anu geus nyucikeun hatena dah hah kenaon tadi dewa asup ngabaju miraga sukma gawekeun atuh dah kontek atuh kanya eta teh mangrupakeun hijab ujug ria teh kasep nguntup jeung sajabana sok kosongkeun jiwa bersihkeun mana hasil tatapa hasil puasa teh sing bisa ngaleungit lain ngaleungit wujud tapi ngaleungitkeun pengakuan dina diri anjeun semua hah lesotkeun sagala rupana diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sok kakara bakal lungsur pitulung lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa yes saha teh dina wujud anjeun teh hah tadi ge urang mah media kasep sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan dek make kalimah naon ngalawan manehna moal mampu iwa ti wayahna rep sidakap sinekut tunggal bate di bebahanan catur dria catur aning opat dria araning angan-angan sir budi cipta lan rasa sok gunakeun anu aya penta tulung nu aya kabeh oge eta teh kodrat irodat anjeunna nu aya dina wujud anjeun sok semua uluh eta hijab teh lalawora pining teu nyalakeun hayang sabab naon budak ngora hidup teh masih kena emosi nya
artina eta teh getas harupateun eta teh getas harupateun teh pagawean jurig teh nu kitu ngulik bawang ulah ngulik bawang geus sok nya ulah ngabgetah bawang sereng bakang lah pagihkeun diri sorangan nyereng kapal tilelep ka langit kuya paeh kati isan tiri mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu magus nepi Eta teh. samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan Las. ta eta teh nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran telak-telak masing tilik gulawakan nolak muncan taluk jurus pamungkas keur anjeun teh lintang ti seren sumeren sumerah pasrah Las. Pasrah Sumerah. kakara rahmat pitulung bakal datang lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa ulah barang bawa geus sok kudu buligir Ding. cing saperti urang datang ka dunya jeung balik ti dunya lako jitu munapuroda ngali ginsing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup Dah. ulah nentang kana kodrat irodat ulah ngalawan kasep sok pasrahkeun heula ke di mana geus dipasrahkeun tak kumaha itu teh mah geus sumerah mah oh gitu ya sok wayah gunakeun anu tadi teh Dah. iya lajeng ieu Raden Kakrasana Dah. Iya. nyaeta satekah pola pikeun ngosongkeun jiwana Las. yen teu aya deui angin Gusti kagungan pamuntanganana kalayan kodrat irodat anjeunna pitulung anjeunna ridho anjeunna Rahman Rahim anjeunna anu ngajadikeun sagala rupa jajadian Kakrasana maju kurang ajar Dah. gara tungkul kana Joko sia kurang ajar sok gablek ilmu naon sia tuh teu boga ilmu naon Oh. apan maneh teh tukang tatapa puasa lain pokona teu boga naon-naon Dah. diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan bener saliring-liring dumadi sarengkak saparipola haing lain nu kaula tapi kalayan kodrat irodat anjeunna bener ya rasakeun kurang ajar penasti kesah yang tumampara Ya. Iya. ieu kajadian anu luar biasa ieu denawa pati bahureksa maksud ngajamak Raden Kakrasana Ya. Iya. atuh di Kakrasana nyampaknya eta hiang patuk hiang temboro ayeuna mah parantos disangakeun sagala rupana parantos dikosongkeun jiwana si horeng bagja keur jelema anu geus nyucikeun dirina atuh kaayaan jadi tibalik ieu denawa Ya. nyaeta awakna amurasut leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana Ya. Iya. yang ngelek jadi hiji pusaka anu kasebat alugora
luar biasa pitulung luar biasa kakerasana udah aya sabaran ketinggalan kira tarima sabenerna kaula teh keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang dah semua di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang nyaeta satria piningit anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan di negara dah bekal keur anjeun eta gada ngaranna Alugora pek gerapi bana ngan kadek cing hati-hati cing bisa mawana dah leres bawa kana jalan kahadean belaan kaum lemah ku anjeun toba dah kumaha lain di mana wae da beda reretna atuh kumaha ya akang datang aing teh cing rareret cing darelek curigaan henteu aing naon atuh ngan beda we beungeut-beungeutna sia teh ya ada malah mai piling nu nyarita sakio saluri nyaan siap dewek dek dikenangan gitu ngiga hah benar ya dipercaya teu beda keretegna deuleu sabab lain sakali dua kali percaya mah eueuh dina rukun iman oge aing kudu percaya ka panayagan eueuh bener teteh mah hiji kalongan genep dibatasna oge dua ka para malaikat katilu ka rasul kepat kitab kalimana karena poe akhir karena pepastian hade jeung goreng tuh kanu gaib juga percaya ka sinen kudu percaya ka panayagan atau percaya kana kakawen henteu sugan kudu percaya ke tukang alok. Waduh. Percaya ke babaturan. Loba pangeran swasta ini. Heeh. Naon maksudna coba. Ulah pangeran kan sok nepak dada deuleu lah. Kepak itu mana turun? Mubah ya kan? Heeh. Kudu percaya. Lain naon maksudna ya dengekeun ku si lain. Kada kudu ka arti segala rupa pasoalan oge tangtuna setiap aya haseup tangtu aya seuneu. Tapi aya rokok tadi teh biar rokok. Setiap aya haseup berarti aya udud. Aya udud. Aya nu janji kita mere. Baik pamere. Ai panayagan sorangan ungah datang aing sok ngaheureuyan. Dumeh meureun ku aing da sakali waktu mah aing teh hate teh aya nyerina atuh. Aya amak ke. Nya ge kuat adi kitu-kitu teuing mah penting. Wah, aing nyeri teuing mah penting we. Teh mongkeun sabilulungan teh. Ulah nganukur dina wacana, ulah nganukur dina teori ngaran-ngaran sabilulungan teh buktikeun dina gawe sapopoe eta teh. Cing seperti awak urang kabeh ge sabilulungan. Sabilulungan kumaha kitu. Sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabilulungan ngamuara dina hiji tujuan. Museur. Seperti kumaha? Museur. Contohna panon paragi nempo. Seuli paragi ngadenge. Irung paragi ngamu. Macet.
pahamnya bener tak kabeh berjamaah sabab kakasih Allah teh jamaah hartina bareng oh eta teh ngajadikeun babadotan hiji we cai angin seuneu bumi milu nyieun hiji teh babadotan kira-kira hawa udara kabeh milu nyieun angin cai nu matak urang teh kudu universal di mana ngomong teh cara berpikir teh kudu universal geus darewasa geus sawawa ene teh ulangan monoton we para saya dina soal anu kitu patut dina soal teori tabang saurang teh loba teh didedet-dedet teori wawa lalumpuh Yuni ongko gerda ambek rek teh kitu kumaha da ongkoh lapangan kerja sempit deh nya bayangkeun ku si lain penganggur loba tensi kriminalitas ngaronjat ongkoh negara subur ongkoh negara makmur tapi tingkat kemiskinan panglobana gara pek bayangkeun ku si lain ongkoh disebut miskin loba tapi muacet mobil terus balalenghar geuning eta bener kan nya bayangkeun ku sia kumaha ka hayang jelema nya bingung motor ai geus tiris hayang panas ai geus panas hayang tiris make kipas ai keur halodo hayang hujan hujan mung banjir bener ai banjir mung ai micen runtah di mana wae lebongan saha lebongan bangkong kamu dua disebut sabilulungan kumaha gara sok bener micen runtah di mana wae wah karung kalawang geuning ka warungan ai geus banjir nyalakeun ka pemerintah ai tanah rek dibeli ku pemerintah kudu 10 juta semeter bingung untungna teu payu we kitu teh hiji kebanjiran hayang mahal nya bener serba bingung aing mah bingung mikir paingan eta Nabi Nuh teh ara Nabi Nuh ara atuh nah ya Allah teu ngagugu wae jelema teh cenah umat-umat teh ai hane kabeh pangandikana Allah teh geus atuh cenah Nuh nyeun parahu kanya kebakan maneh ya nyeun parahu di luhur gunung atuh puguh pada jeung sirikeun atuh jangan laos malah disebutna nu gelo Nabi Nuh usum halodo di nyeun bari usum halodo nya kagila-gila keding atuh teh cok teh hujan turun-urun leb becai baca nian itu nu matak ayeuna mah tong mikiran teuing batur pashadu ala angpusikum saksian diri sorangan ulah nyaksian we batur nyieun parahu sorangan tincakeun urang atawa tincakeun urang sorangan gering-gering mikir ripuh mikiran batur teh bener kan tapi aya teh dipikiraneun bingung teh gitu kan pemikiran serba bingung gara sok bayangkeun ku sia bangsat geus nyebar di mana-mana ngomong di kampung pisan megeuningan wah kumaha kitu motor bodong tewak tebus deui tewak deui tebus deui tewak deui ngan kitu we jeung kitu gara sok oknum gara pikir ku si lain dek teu ara kumaha mikiran zaman kiwari teu era eta ku baligoh Allah naon baligoh Allah teh kumaha Allah mah baligohna geus ti heula di antarana cai gunung tutuwuhan alam laut kabeh eta baligoh Allah nepi ka mawa mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin Allah eta teh kunaon ku ngarasakeun baligohna oge geus mangpaat ari ayeuna baligoh heula diheulakeun ai kaituna jadi bangsat
Ngerapet pikir ku ya. Nanaonan. Bari ngarokok. Aya ku bagja petinggi urang sarereanya. Tenang. Indung boda keur nyetel di mana di daerah. Karunya teuing si Pak Asep. Lawan kalau Si Cileungeunganna teh baheula can eureun-eureun di lemur batur. Tapi lumayan. lah usaha Kabeli sawah, kabeli mobil, kabeli imah, pemajikan geulis heuh. Benar Tapi dari ulah somong si Asep. Keur geulis teh mah budak keneh Di mana geus ditinggalkeun ku nyawa mah Indonesia teh diusir ku pamajikannya dulu teh. diusir kumaha ya. Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Di ruang we aing teh teu dibenerkeun hees di imah ge. Ceurikna teh semat kuburan. Eta imah ladang ngadalang teu dipake hees kumaru umur nyeun. Nyeri hate aing. Nyari. Mending podaran heula ti ayeuna pamajikan. Ulah. Dosa. Nah, Wakil dipaehan dosa. ngomong Dosa teh Sep. Dosa atuh. Pamajikan teh ulah dipaehan ulah. Ulah bikin ke kami. Naon? Bikin kau ke kami. Kami ngabutin. Oh, sia teh hayang jadi bapak Teresi Oga. di Bareto. Paingan ulah kajelakongan di dapur we, sia ngadodoh pamajikan aing urang. Heeh. Tanah pegang kitu eling. Pajarkeun teh nampi barang second juragan. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second. Ka Ibu Eli nyereng Ampun. Teu timuruan Eli. Jadi Aing Eli diheurean ku si Ari Ambek sia mah. Alah, oh ku si mondok bener duluan. alah. Aduh, pagana shooting. Heeh. Shooting. Luar biasanya euy dina seni urang heuh. Abeh teh nyeri hate mah grepek di mana urang pamajikan maot, urang pasti si Asep teh kawin deui. Ya pasti. Tuh hiji-hiji we nya. Iya. Oh, nu matak naon make kudu nyeri hate nya. Bener kan. Sok lila mana maot jeung hirup. Jadi akhirnya maut. Hah? Ya maut. Lila maot. Heeh. Tuh, da sia mah teu mikir. Lila hirup legug. Maot masa kedeung kusak cenah sakitu maot mah. Mana enggak maot? Heeh. Hirup deui we kaituna mah. Hirup-hirup. Ai anu disebut maot teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui we kaituna teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung ajeuna ngagebleg. Oh, tante. Poe panjang. Grepek pecakan. Oh, beusi rek pae teh heula. Mung. Heeh. Mau pemajikan si Gusti Ali. Nyieun si kopi cing lekoh. Salantang we heuh make susu jadi kopi susu. Kopi susu. Alungkeun di tengah laut anu salantang teh. Bahekeun heuk teangan deui panggih moal. Wah. Ka mana? Teuing. Nah hiji ngagebleg jeung Mahasai. Da urang teh maot teh ngagebleg deui we jeung mahana. Aya teu panggih-panggih dah geblek. Sok alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang. Hah? Ah. Disebut abadi, sia mah karek nyaho abadi, wungkul naon ari abadi? Hah, teuing meneh. Naon abadi? Teuing abadi teh. Abadi teh teu pegat peg. Nah. Rang, Angel. langgeng, ai beurang abadi teu. Tuh, aya abadi ya. Henteu kaselang ku peu. Beting. Ai peuting abadi teu. Be. Tah, hayang nyaho nu langgeng sia. Wati. Ai beurang peuting. Langgeng. Tah eta Oh. ulah sabelah mikir teh. Heeh nya. Sok bayangkeun ku hilaing. Bukan tadi ditu hungkul. Nah, inung keur lanjang bapak keur bujang. Silaing ingat hari dan teu? Henteu. Be. Nyaan teu ingat. Tah hari tah waktu teu ingat hayang kadunya teu. Be. Mung. Gede teh ingat goblok sia teh. Lain kudu kudu. Nama keur diomong keur make ngajawab ai teu ingat mah teh sia teh. Cukupnya kedukanya udah.
nah makanya guru bingung segala duka teuing sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri lain mawa amal nuturkeun lain-lain pajakeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna ajek Allah teh tong boro iman Islam dinanteuna ke nu aing nya teh teh aman gitu tarima we da aing menyadiakeun tempat duanana kudu deusian heuh tarima we nu aing neraka jeung surga teh nya bener sok tinggalkeun amal anu hade ieu modern duit negara duit rakyat dihakanan dicokotan tuturkeun kumaha ieu teh asa kaleuwihannya asa kaleuwih teuing pada bawas nu rek lila we hirup teh heuh pae mah nu mama mobil sa nu rek dibawa bener naon nu rek dibawa teh eueuh tong borot dewek tong borot Pak Asep Pak SBY we keur di mana maot pek layonna cana kaunga pasar aya nu meuli eueuh moal tah bandingkeun jeung bangket teri hargaan mana sok akan banget oh naon wujud manusia rekep deng-deng papak sarua loba nu nya cinta mereka kana cacing ka bae oge teh jelema mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwogah eta kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa heuh bayangkeun ku sia bener ulah dipake adigu boga jabatan luhur teh wah sakedeung begitu mah saliwat saliwat pakai polontong dipake polontong dipake gede hulu dipake mulak cangkeng dina punuk nya ulah misionan raja pengennya nya bener eta eueuh di hadapan anjeunna mah cetek loba nu nyeri lain geuleuh aing mah bener terus mu nyangkut kana kasangsaraan negara aing mah amek sabab naon sabab nilai juang dina hate aing gede bener oh yang kalu ngagedur kene naon sirina tuh tinggal itu tunggu nu parentu nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata apa arti sebuah nama tanpa karya betul nikmat iya nikmat nyarios teh Kang aduh merna cek aing oge di dieu neme karasa da geuning buktina nah cenah cepot mah apa cepot merayat bebas mengemukakan pendapat betul sabab kedaulatan itu sepenuhna aya di tangan rakyat geuning buktina mah aya kahayang mah menta ka rakyat bener nya ya bener bener loba nu suruh ngakarenya hayang dukungan hayang itu hayang ieu bener bener bejakeun ku si lain ka jejuwirna lamun eueuh rakyat kitu rek mimpi jucunguk sia teh bener kan ibu dede moal nu kasinggung gitu ya duli tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing eta alah mendingan asa jadi daging Kang lah nyari oh saya dulu dewek aya nu nyulik tuluy diduruk di paehan hai bikeun kai loba keneh nyieun deui da teu anarkis urang mah bener pira ge ngomong na ulah ngomong batur mah busiat bener ya bener itu ngomong seputah dia kok heuh tak kitu euy cing nyaah ka nagara jeung ka bangsa lemah cai urang teh euy mulai menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban pabalatak di Medan Danalaga Pati di Medan Jurit nepi ka tega ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi ieu dunya teh ieu mamacai teh dicebor ku getih karuhun urang nya veteran ayeuna araya keneh geus sok sari kieu sari leumeut anu balangsa keneh hayang nih aya heuh teka paliren aya aya nu potong sukuna aya nu rupa-rupa heeh aya ayeuna geus merdeka kieu wah perebut bener iya pada ngaku
Bener. pada mau Loba nu kaberangan. loba pahlawan keberangan Bener. Bener asa aing ge nih. Pada karek buah poe di sini. ha Heeh, loba. sok ayeuna mah urang bareng we nagara urang keur urang hak urang wajib dimulek urang hasina keur urang keneh heueuh tah kitu Tak ada pajak atuh ulah dipenta wae urang teh sing boga pikiran sorangan da balik deui ka urang teh heueuh Bener. sadar kana hukum sadar beragama sadar bernagara sadar bermasyarakat nya Ya, bener kan. heuh ulah embung bisa runtah. tak kitu euy hirup di dunya mah Aduh, leres kanal. di alam anu pinuh ku romantika kahirupan Hayang kawin deui. tetep urang teh mongkeun jati diri bangsa urang teh geus darewasa ulah cicing dina wacana papinter-pinter dina teori wungkul sok buktikeun ku karya ku gawe Ah, ada ge kamunah nih mah. ulah janji wungkul ai sumpah patarik-tarik geuning inung suku ngeluk Gua loba paminta. maka jeung aya nu sanggup digantung di Monas segala geuning Aya. Oh. Aya nu jangkih yang ditutup tamu nih. oh Lain rupa-rupanya mata meninggal. di dieu kriteria kapamimpinan teh kudu nyaho Hari pekorupsi di antarana sidik tabligh amanah tuh temak tahun. ha Patona hiji deui. jalanan patona mah keur urusan heula jeung KPK lanan tenang Can beres. oh alah eta geuningan di kamera ini Heeh. nu korupsi di kamera kalah siri ini nyerenge Jika nuwuh nanaon nanti. aya ka era beungeutna disorotin dan teu oh kalah nyerenge ning siri Bari bangut. Bari ngacungkeun jempol. alah ampun Kita tawa kabul. teuing kumaha ayeuna geus leungit ka era Kabayang kabul korupsi aduh. Karena kuat banget. eta wakilahul haya teh eta geus leungit ka era teh saeutik ka erana Heeh. Karena kulit keneung Iya. beungeut. Kulit keneung mah tukang kenal. tah kitu sararea urang sok urang ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan Ayo. anu aya patura patalina keur kapentingan negara jeung bangsa heueuh Saya. gumantung kana keahlianana sewang-sewang nya Kade ka Pak Yus Rusliana gitu. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, sabilulungan teh saur padedang nasir teh mah heuh Cuma. itu Sabi lulungan. ada manusia ya teh Naon do manusia we. ulah kaget euy jelema Waduh. Emangna simut. ulah kaget jelema neh ya teh euy Dei. naon aya nyalukan euy nelayan meureun teuing Teuing. Aceng jeung nama. aya nelayan teh naon tukang keleci Jauh-jauh atuh. Si Atep mah gitu wae. Apa mah? ulah kaget manusia sok naon sia teh cocorowokan teh aya aya nu jemput jelema aneh ka saha ka bapak baru kana ubur-ubur meureun Ada. Di mana? Udah hareup. Ulah kaget hei, lauk todak. Kakan teman. Kasaha tetenya? Ya kasia ada todak, terus panjang cicungigna todak mah. Tuh geuning kabeneran di tukang aya cumi-cumi. Jahat deh. Kasaha cing, kata tangga dewek teh mah. Kejalan. Kata tanah abah. Ulah kaget manusia. Saha? Wibawaan. Meniuh wibawaan sasora teh. Oh, dengekeun aing ieu. Sok. Hei, genggerong teh. Kumaha mun pegat? Duli genggerong aing. Lelet aku.
Liang kuyup nih gede. Seperti liang kuyup. Digebrus kena liang kuyup. Kuyupna ka bawa banjir. Segede kumaha kuyup nanya. Ada eta. Sahaja. Duh, dola. Naon? Yuyutuk masih gede kitu. Lah yuyutuk penguin. Kasaha teh teh? Ka penguin. Mana kayak urang teangan heula. Si pagihkeun mana penguin teh mana? Tuh geuning dihareup tuh. Beres syarat. Mana? Nya aya. Hareupeun akangnya. Hareupeun saha? Hareupeun abdi. Saya di desa urusan aja ya. Dengan Ampun. Balurah di dermawan. Aya saha Kang? Dipayun cenah ieu cocorowokan sih. Saha katep nih saha. Saha? Dukan. Bandar lauk teh meureun. Bisa jadi. Nya. Haji Apo. Haji Apo jigana. bisa jadi. Cikoneng. Penyahuan teh ka dieu. Soak. Yang luas. Dunungan nepi ka ngaclang si teh. Saha? Saha nun? Eta mah ke nun atuh. Lamun make nun kudu make wau. Saha? Dengkeun wala. Naon dulungan aing? Kumaha cenah? Syeuh. Sadang ada yang kabogona. Lamun lanceukna tapi mah wah Semahan sama. kentem. Ngegerem heula atuh. Oh. Syuh. Wah hayam teh pika ngaclang dah hayam teh. Nepi ka teu ngenauk deui. Naon? Oh, da jalu. Pasukan teh lain lalaki. Dari hayam. Nu juragan Arjuna ngebahayamnya gitu ti bubudak. Ma. Syuh. Saudara hayam. Hayam teh lain lumpat don celengu. Don celek ngising. Dulu dicopot ke disklek. Dulu kalau mau wakar. Ulah kaget manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat mana bisa ngajawab boy agama naon mana? Agama Buddha. Geuning waalaikumsalam. Heh, naon agama mah? Bener mana teh agama Islamnya? Islam mah syukur atuh ah. Aduh. Saihwan pamikir itu mah. Lamun bener mana agama Islam sok tarucing aing pangihkeun. Tarucing naon sia teh? Aya makhluk gede. Makhluk gede. Tulalean. Gadingna panjang, ceulikna gede, ta gajah teh. Heeh. Cing naon? Binatang naon? Nu kitu, heeh, simut. Heeh, bener. Teu saka, tauhid maneh euy. Eta kumanehna diomongkeun geura. Aya nu bubuk hideung.
disebutna kopi. Tuluy make gula, make susu, ditinyu ku panas, dikucek-kucek naon cing. Sok sia panggihkeun duwegan. Geus goblok sia teh. Lieur kaing naon teh sia teh. Itu dibajakeun. Dasar nu garelo. Aya botol. Terus dipupuskeun. Ayo, ese. Terus dipiceun. Dipiceun teh ka jalan, ka jejeg, batur ka cugak. Getihan ke rumah sakit. Rumah sakit mana, cing? Immanuel lain. Ranca Badak lain. Satu itu. Raja Wali lain. Rumah sakit Pindah. Cibabat lain. Lain. Coba. Boromeos lain. Tante Yus. Di mana tuh? Di puskesmas. Puskesmas mana? Ciparai. Oh, da manehna nu bawa. Papan uing nu mawana ge. Si Juri. Baiklah. Jangan budak karek berojol. Lain eta teh lauk atawa jelema kitu teh teh. Eta nu hideung. Ada awal. Balak putak teh pan ieu. Eta teh batu wulung teh. Sinjang tok diheureyan kumaha sia mun nyapit. Tujuan sampean aya di dieu naon? Ya. Bagja sampean datang ka hareupeun kaula. Ngan wayahna ieu area ieu tempat teh tempat kakawasan kaula. Asup ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Hah? Kudu mayar harta kakayaan bikeun ka kaula kabeh. Tuh ninjang. Kudu mere upeti. Baik, jangan. Baik, Pasihan ganyagan ah. Nya. Pasihan 2.500. Wayana euy harta kakayaan maneh bikeun kawin kabeh. Eta pang-pangna anu tukang teh lumayan keur jaket kulit anu hideung. Teu kudu nyemir. Begal teh meureun Pak. Heuh nu mata kada cing hati-hati ge dieu. Lobanya bega aya keneh jadi kieu. Ya tuh butuh. Ieu meureunnan anu sok ngaganggu kana katengtreman rakyat teh Kakang Semar. Sumuhun tangtos. Dek dipasrahkeun apa moal harta kekayaan sampean? Bisa harta kekayaan dibikeun ku kaula semplakeun letak-tak katua pakensa. Ya. Pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa ti naraga. Yah, dek ngalawan sampean? Ponok umur sia. Nah, aing umur mah loba deui. Di warung beli tinggalkeun genep. Oh. Naon umur? Ayo umur teh naon? Pergi nginum lumur teh mah atuh. Jauh. Dipasarkeun moal? Sok. Geura pilih daging nu ipis teh ngan tulang anu renggang urang bitotama jeung kaula. Wani marang aku sampean Arjuna. Ora wani dene ngapakulanang koe lanang. Ora wedi maring aku? Ora. Hah? Ora wedi sampean? Kaula moarek sieun. Nying hareupan naon bae oge. Tega lalat tega pati. Coba nyeka sabuk bilang tato anu teu lapar tiga. Pada-pada. Jang. Awa. Aling. Tong pipileun kana urusan politik kolot make teu nyikah.
pasangkeun baligo gitu. Anak-anak cepot lah kade itu ringui dina rungkun belah ditu baturna wungkul. Redola beurit mah baturna sia teh. Nya beurit gelede-gelede teuing. Saya Gusti ku abdi urang tewak ieu jelema teh urang kokos. Eta anu diikat urang kenyot beuheungna. Teu nyahoan aing Dracula. Eta mun sok kenyot beuheung nya. Depan akad ge sok geuning. Nya baheula eta baheula. Nya aya mah geus henteu. Baheula keun ngora. Ayeuna mah komo. Yakin sampai dengan lawan? Ya. Ayo bejaan dulur-dulur siap pasukan. Disiapkeun ku abdi. Pot lah aling maneh nyingkah. Sawius ku abdi we sing ngarepan kan. Teu tega abdi kenal mah abdi atuh nyingkah. Lain saurang eta teh. Dek naon sia malotot ka aing? Jeung aing sia sosok. Aing teh hayang gelut jeung kaum duapa. Amak. Citak ku aing. Aing disebut kaum duapa euy. Naon sih duapa teh? Naon? Nah tuh ka amak ai teh nyaho mah. Ai wong duapa teh jelema beunghar. Oh. Terima kasih Tuan. Sawius kan aling. Cikan buktikeun sampean Arjuna. Coba maju. Awak leutik tapi ngeusi. Benar. Yo, udah latihan wae aing mah. Tah kitu pusing. Halah, mun dinya kene genah we keur nekuk. Tah ya atas. Citu budak ajija. Wadah. Diketrek cukang irung aing. Wadah bisa. Iya. Wadah bisa dia. Si anjing teh. Wetak. Tah. Pek anjing, pek. Pek. Setan. Rasakeun sia ku aing bangun sia di abusan karbit ku aing. Aduh banget tuh amak. Disuruh tina boa. Ngebledug sia.
Tesiun. Sebaliknya sia ku aing. Naon? Keur nongeng liang tai diurakan ku aing. Dibedol ngait sia dina pujit. Makanya urakna teh ruruhitan sia. Hese ngalaana ge. Ai ngalaana kumaha? Babari ngalaana mah talikeun urakna kana truk. Tuluy trukna cenah digas. Bawa ke jalan tol pan kagugusur pujitna bijil. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gusti, mudah-mudahan ulah kasih orang Gusti. Ampun Gusti. Atuh meureun modar ieu mah nu enteng kumaha carana. Nu enteng mah naek ka luhur tangka kalapa. Tuluy tasih tali urak teh talikeun kana barang bang. Tuluy ngagajelang ti luhur. Dina kalapa teh lesot, lain lesot teh mah lesot ngan pujitna. Jeung pujitna astagfirullahaladzim. Muga Gusti ulah kasorang abdi nu kitu. Assalamualaikum. Enteng doakan. Uluh, agan. Selamat itu ya, Bang. Agan. Aduh. Salamet agan. Salamet Kang. Nuhun Kang Lurah. Ih, sawangsuna nu. Ya selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Nuhun aya Kang Lurah. Aduh. Kang Lurah abdi tulungan ieu. Naon sartupi kacan geus. Ya. Salamet lu. Aduh. Nuhun agar salamet, salamet dawala sumuhun. Tong dilawanan atuh kulan atau seah. Nya. Tuman. Sabab eta yakin bakal ngaganggu ka tengteman rahayat. Aitu kiat kumaha? Ka kulan tulungan eta mangkluk tong diantep. Naon atuh jisi mah teu tiasa gelut. Nya kumaha we carana? Sing dawala. Naon Pak pindah ka hareup sia? Naon pindah? Tong bari ti popolotot atuh bari naon ge. Panon petet di bolotot-bolotot. Punten agan nya. Naon? Pangdudutkeun buuk dewek salamar ya. Rambut bapak salamar dudut. Heeh. Kage naon? Kumaha engke we sok pangdudutkeun? Teu wararantun teuing Pak. Nah, asa teh? Ai kedah subuk cabakana mastaka bapa mah ampun. Laka nya oge abdi sok minang banyol ai kedah nyabak mastaka mah ampun Pak. Sekalian ngadahulup. Nah, sieun. Doraka lalawara. Halus ge bukan niat kitu deuleu. Artina hormat kan jadi kolot. Berarti eta teh sileng teh sahate jeung dewek. Ulah kumaha wani deui. Sok teh alim nah sieun doraka moal da dititah jang ulah ngajak teh jebak teh kolot mah kitu teh nya hos yang kang kakak dina sieun neraka nya makanya doraka teh kolot mah dari kuda lari dapat dikejar nya daun-daun jadi legok gitu nih. Ampun Pak, sok buru-buru jang.
kuagan tuh tuani Kang tuh dunungan tuh antun kamu abdi ini sok yang dari titah sok ulah elin sih teh ngejebak denge ku sia aing lanceuk panggedena heula aing ka dunya teh ulah ka kalau cubuk coba kana masdaka mensetan oge ye nah tuh hartikeun cing harti sametak-tak teh samet dieu batesna ulah kumaha wani nyabak ieu eta mah set mertikeun goblok sia dasar jelema jelema mertikeun wae mun sangeuna Eta mertikeun ka bebas. mertikeun nepi ka ngabletuk kana hulu aing sok jang hiji pak hiji sok Ide, sama bawa teh. mun bisa mah da wala kabeh euy kabayang mun bisa mah ku koreb hiji sok jang terus jeung si Ari mah Gusti Maha Agung aki-aki nepi kaki astagfirullahaladzim dolah eta teh tina buk nu bieu rapi gitu kan naon pot wantun sabaraha masih nu kitu wani sameliar mah hiji ieu teh pusaka obat nyang syara ti baheula anak ti baheula hayang mio da teu digungu kalau diberes sepeda awas ya kowe ngasare di dudutan kowe yang tinggal itu Awet carana yang kabeli mio mah. aya eta hayang yeun sasaungan ieu teh di kumamangat temakeun ku agan ulah kadunungan wae nya ah teh Oh, ai keukeuh mah sok ngadudut hiji ja sim family agak gagal. sok ai nya mah keukeuh hayang ulah dijual Kang gade sisirikan sok pasian nya anjing teh sok bere kabebasan buat kali ieu sok nyungkun atuh bapana moal sok pek wae ridho aing sakali ayeuna isuk punten bismillahirrahmanirrahim nanya tertib ri punten panya sok ari hayang mah sia kali hayang mah kadede ini bos hongot pek dek dipake naon ku sia nya Cok, aku cokot. lain mendiri dicabut teh ngaju lapret moal teu gemul barang hakana lain kolot ngaheurian anak nepi ka kitu Cok, itu petangga. tembakeun Udah. Eta weh. hati nya Mantap. Sora Ibu Eli keur bari nyamal Raden Putra Bang naon nya aya ieu anu halusnya Raden Putra Bang TPRI Aneh wah atuh. Ya jaga. haling da wala sakapeung gila aing nepopana Apa? ai teh aya ngajaran Heeh. aya sakali-kali mah tuh ngajaran karo jabrig monggo teresep heeh emak wae aing sia dah heeh
Dinasti Kersahyang tumampara. Ya iya. Raja Bega kakenaan ku panah kuncung sajatining urip. Dah. Leungitan pelbih hilang tanpa kerana si horeng ieu tenaga baruna. Yes. Anu nuju abur-aburan margi nagarana diserang. Aya hiji raja ngamuk, Raja Cai paling kidul. Nyata Prabu Tilambara di banyu kadasar. Tempok kan? Dari Abi. Kayak bakal terusin. Ya naon euy. Tinggal jalan. Wow. Bapak, Jang, aya Roy. Alright. Allah. Pak, Ali hayam. manya orai dikuru-kuru sia teh. Lain bapak teh wanian-wanian teuing. Eta teh anak dewek teh si asa jingga. Ulu. Orai bisa ngomong dulu. Hari orai bisa ngomong. Jebet karawangnya kawawang. Pak, kumaha bapak dedeketan kumaha mun matil. Kali nyika sia da nyika. Garila teuing aing mah Ngaranna saha? Prabu Tilambara. Kedu pieu sepuh teh naha bet apluk-aplukan di sisi cai kieu. Pancen dek teh jak. Teh keur mancing. Keur neangan katerangan sabab dunungan dewek teh di perdih pati diponsot gawe pikeun milarian istri putri nagara Mandaraka anu kakasih Dewi Erawati teh aya nu ngiwat Gitu deh. Erawati aya nu ngiwat putri ti nagara Mandaraka. Heuh. Pami telepat anu ngiwat eta putri teh eta Raja Tilambara. Saha? Prabu Tilambara ti nagara Banyu Kadasar. Dah, wah. Teteh heueuh saya teh ngomong teh. Isna. Pilahu kaulah keur ngabohong. Kadieu kitu dunungan jak. Dunungan kadieu kitu. Mau dipacok dunungan? Moal. Wah. Aya uak. Padahal apa mun ala kulitna Pak keur bubur. Hah? Ya. Montong binasa sia hirup teh ka sato teh. Bapak dewek nepi ka kitu wawujung orai euy. Nya kan. Buah bapak aing teh Ipri. Alah tang. Aya orai gede-gede teuing. Timalan. Moal sing percanten. Orai jinak ieu mah seuh. Mun ngabatak jigana. Manawi seuh. Putri teh saurna teh aya di nagara Banyu Kadasar. Di dasar samudra lupang jerona. Geningan eta putri aya di dinya teu nanaon. Datang tosna ge panginten parantos di pasian eta naana. Aya anti mah. Upami kitu carana kedah kumaha atuh Kang.
nulungan anak ya upami bade ka itu masih persanten ka kasepuhan sawios kaula bade masihan ieu topeng naon topeng paragi teuleume dicai nyaeta topeng Tirta Buana topeng Tirta Buana timalan mangga tak ange moal eungap sanajan sabaraha dinten oge dicai alat selam sih alah nah memilihkan dunungannya gampang bisa kan ya urutna keur dewe kitu nya hah jangan tutut iya ngan dicarek di teh kulurah mun ngalatutut cenah ulah dikepung di kumaha karunya cenah ada tutut malineuk komunitas polisi mah ulah aduh Kang aya ku bagja lamun kitu carana sumur mangga ange gunakeun deui we panah anu tadi panah nu tadi sumuhun ange ieu nuhun Kang eyang baruna nuhun karena naon wartos anu parantos diuningakeun mangga wilujeng kasep putri aya di dieu nuhana Kang mangga hayang ka jero cai kumaha carana atuh kari teuleuh mah sia teh eungap hayang ulah eungap sangkan ulah eungap kumaha ulah eungap ulah asup ka cai geuleuh ai kolot kitu tah kantunaran kasayan moal musna kasayan moal musna tulungan dan tinggi alun-alun laporan aku kirikan sana maklum nana demam oi ampun teh tenawa wayana no akang teh istuni katarik kataji kapati-pati kapentang asmaragama palai naon palai harta sakuma ieu karaton anu pinuh ku berlian emas jeung sajabana mangga Kang Eno asal anjeun kersa dipileuleungkeun ku kaula dijieun prameswari nagara kaula ampun buta ampun sudi mati suka peraya kaula tibatan kudu karagap ku sampean lain murimna lain anjeun bangsa siluman bangsa orai kaula mamanusa pulangkeun deui denawa pulangkeun kaula pulangkeun soal najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak kabur tangtu disusul ceklumpat tangtu diudak ngabecir tangtu diberi ngabecir tangtu diberi sok deh kumaha deui sagedena ge tanaga anjeun Erawati pulangkeun deui denawa
Aduh punten Gusti punten. Naon? Sembah kapihatur paduka. Naon ye? Nguningakeun aya serangan sinaga baruna datang deui. Mawa jelema pusaka dikeluarkan atau sadayana gempar lirik pindang hurang babalatak ngararambang rakyat-rakyat oge pasukan Senopati Kaula. Sinaga baruna datang timbalan ayo kapuk buaya malam tanaga awewe sia. Kabur. Saya mah kabur. Sia. Sabur ya. Keluar ti karaton memuat teu ngarebek sia. Duh kaduhung dibere jimat ku aing. Dulu itu niku sae kosei kitu naik ka luhur eta Erawati wah. Ya. Nah kabaruna rasakeun tah. Manusia anu bakal ngarengsekeun pasogregan anu aya di dieu. Buktikeun kula ajar. Penastik kersahyang tumampara. Ya iya. Temakan Arjuna sanajan dina jero sae nyuruh. Kacarios di basisir Semar Astaji Ngadawala bawa jang dulungan aja Sumohon wa kumaha. Mudah-mudahan salamet dapugun jeung naga baruna aing teu melang teuing. Sumohon wa. Ngan aing lila-lila teh mah ada melang aing oge. Hayuang bate. Eta kudu dilepaskeun ieu aki-aki kumaha lamun katempuhan. Ibuna mangkani pihape-pihapekeun pisan ieu aki-aki tolong eor bisa jadi saurang ieu. Heeh. Hayuangeun. Kumaha ieu tanggung jawabna? Anu kieu-kieu teh hayang we di. Sai teh laut anu sakitu gedena kumaha budak mah diantep kitu. Emangna laut teh balong. Bukan kuah. Emangna balong teh situ. Bayangkeun ku Bapak. Eta teh lain saisa baskom. Nya atuh mudah-mudahan jang, lain mudah-mudahan. Mudah-mudahan mah hariwang teh. Mudah-mudahan mah melaksugan di tanah lamun teh dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Walahu alam teh. Oh. Datan nirata ngademan. Sahaja tuh ya. Datan nirata ngademan ewu pakulingan langan. Ewu pakulingan langan. Nelayan yuk. Uluh. Hei, menak di mana yuk? Nuju Amang Den. Ya. Wah, budak ngora kasep euy. Wah, kasep. Gagah. Dewek da ulah keur ngora kitu teh gagah. Beda abdi keur gitu kan. Keur umur 17 tahun. Jauh. Waduh. Asep Ino teh dewe. Jauh. Si mancung teh. Jauh teh kan. Keur ngora mah teh ngaran aing teh Dadang Nasir. Si mancung Jauh. Oh. Wah wae sia mah. hayang nyalamek teh. Saha teh anu kakasih teh Den? Ngaran kaula Ki Sumuhun. Kakrasana. Kakas.
kakerasana sih ya di mana Den di Manuraki di Manura Sumun nabet atuh geun. atau disebut kaula baladna dewa sami atuh sareng abdi Saha Kang? abdi ge dewa sami ngan mah baladna abdi mah dewana dewa naon dewala Eh, bener euy dewa sauted Dibenerkeun ku si Akang. Benerkeun ku si Akang. Aduh. ku kupingan teh di Manura sun ya moal kitu jang putrana Prabu Basudewa mah cu eh, bisa jadi sudon teuing anak Kang Sarman teh budak teh uninga sih sareng kakasih Prabu Basudewa eta teh Kangjeng Rama ayana ganeng sia Gusti Maha Agung dunungan ieu teh ujang Gunungan di saha? putra saha eta si teh Raja Manura teh pan baso tahu Basudewa lain baso tahu Udah kapikir. Kemana we? Sabah kapihatur kula Raden Balarama itu nya ya tobat teuing saderek dola kade teh budak teh gede ambek teh budak teh oh, coba. saha kedua gaplok geuras genggerong ongko Polontong. lamun di rombongan mah tukang peking Eta teh. kayak dupi teh saha sim kuring teh pun Semar sih anu ngasuh tuang saderek saderek tuang saderek Pandawa Pandawa sumuhun di antara saha Anu kalarasan ka dieu teh gua. Panlima Pandawa teh Cahaya apal kene hiji-hijina. kaula Pandawa nomor 2 Ngeteuing atuh. percaya aing Bima petekel gitu Dapil 2 cenah. teu percaya aing Bima tuh aing teu percaya panjakung gede Bima mah apan aing kasentet kaseureud kaseureud kunaon engang Asuh teh ka kemana karep Pede gitu ya. Kelima. putra Bibi Kunti teh asuhan sampean sumuhun hun di antara saha Raden Yudhistira Raden Bima Raden Arjuna Raden Nakula Raden Sadewa nah ieu Arjuna ieu nu di kopea nah jadi goreng patut Arjuna teh magi kamari kahuruan menerkeun antena Bima oge loba dagang ranginang teh. tuang rayi teh nuju aya di lebet laut sun saha teh juragan Arjuna Dulu. nah naon bakal kajian laut nuju ngarengsekeun pacogregan Gitu aya mah malihan nuju milarian putri anu kakasih Erawati ti nagara Mandaraka ulululul Arjuna di dieu sumuhun mana hajar saing selebet antos saya sakedap sumping deui sekedap deui ge. sakedap ge sumping kulan Nya. Mawa harmis. nuju ngabasmi jurig nyiliwuri setan Sumarmah kelong newo-newo Barjeng mawa pang-pang mah ngabasmi nu korupsi nu korupsi aya kitu hei beureum beungeutna teh make iket korupsi. nya Wow, eta mah. ngadahar duit proposal teu ditepikeun Oh, bener. jeung burut deui Bener. Raskin ge bae aku manehna mah. Ya. Makanya. deuleu aing deuleu ya nyitak ke aing beungeutna nih bagja nu taya papadana urang dakwaan aya sumur mana ya ripuh teh di manurana teh budak teh Eta teh. heeh
keur mangge kapeurit teh negarana anu ngajajah. Oh gitu. Nya. Saha teh euy? Naon teh? Keur ngajajahna teh rajana teh saha teh ngaranna teh? Cing. Oh, heuh. Oh, saha? Naon? Saddam Hussein. Kasadewa. Kemana we kan sadenge-dengena sia mah. Kang Sadewa bergu. Aduh, bagian nu teh papadana geus di darat teh salamet. Ngan kudu ka mana kaula ini tulungan kaula. Naon itu omak gede-gede teuing? Walah anjir ora sagede panyir. Naon? Nepi ka sagede kitu ora lain ngabaruna teh. Tulungan. Loh. Awewe bot. Wah, beres ah. Naon do beres. Sia teh. Do beres we. Alah. Jaba di pantai. Bari bobogohan si ditungtunya euy. Heeh. Jeung nu geulis. Bari lagu ka eta teh ning. Lagu naon? Kalimera. Kumaha? Kalimera. Kalimera bersama. Ayo maju. Geus teh. Jangan teh. Awewe rek disapluk orai tinggal ibot. Gan. Belaan gan. Agan tulung agan. Raden Baladewa barang ningali yakin ngan ukur sababaraha meter deui Ya, iya. Putri Erawati bakal kacapluk ku orai. Angin Baladewa Angin Baladewa Kang nafsu kang kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya anjir senjata naon teh juga orai ongkoh Bener akang. Tenang bot. Ieu ngaranna senjata nenggala. waduh pada bibitnya mah di abdi ge aya teh Naon? naon ieu cuma ngala Ah. Senjata nenggala. Kurang tusuk ti corona ke kurang eta kurang. jeung parucenghi satria-satria piningit Pada ngelakan lah kan. kaayaan negara keur kieu Bener. ieu meureun di Arab-Arab ku para piri sepuh baheula teh nya euy Nya. ke di mana geus biji budak angon ngancikna di bibirit leuwih Deui. urang kampung bau lisung imahna batu satangtung Tuh. jauh ke bedug anggang ka pasar Iya buat sing parucengis ayeuna barudak teh mudah-mudahan anu rek arangkat jadi wakil-wakil rakyatnya nya sing bener-bener ngawakilanana dina nyalurkeun aspirasi rakyatna ulah garede bohong ulah. sing sidik kubuktina waspada kunyatana nya ceuk nyana lain ceuk laina Heeh. heuh Bener. bebas
pasti kersayang tumampara Iya hinggih. nengala nyasar kana ti corona ye hiji raja nyaeta ngemasing patut beri perlaya kanya yeuna Tabate Gusti Nu Maha Agung Satria loh Allah anjir kan neuh gitu jujurna Karena mun dewek boga pamajikan gitu rek kumaha? mau keluar aing ti kamar 3 tahun ya keluar mawa orok kita jero Udah leparnya kan. oh da eta pamajikan aing mah jiga berenuk Jengguok teh sampai oh tarima. di Raden kakrasana netep seukeut lir upama kembang boga seungit bang bara boga ame didinya awor dua paneuteut pada seukeut ningali pamunteun on lah kulis kitu jauh nya kabogoh abdi teh cabok soy kakasih teh saha ne kaula pun erawati kaula nun di nagara Mandaraka kaula nun putrana eta teh Prabu Saya teh itu luar biasa salira anu nandasa orain me iya aduh berat nyuhun berat tanggung berat narimakeunana kaula nun kedah naon atuh mulang tarima kaula Yawios neng teu kedah ngarepotkeun anu penting mah neng kersa kulem sareng akeung Kali-kali mah atunya itu salah dong kah tuang rayi juragan Arjuna Hatur nuhun parantos ngiringan dugi kahir. Mugia ye carita wayang golek tiasa janten hiburan, pangajaran sareng panggeuing kanggo urang sadayana. Mugia urang sadayana salawasna dipaparin kasalamatan sareng kaadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.